Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Tuh, rampes. Lujang tepang, lujang aub, lujang nyakseni Podclip, podcast klinik basa. Dinten ieu anu kagiliran jaga di klinik simkuring Dr. Kiba Taufik Faturrahman sareng pemantri Rudi Gado. Nah, salami 30 menit kapayun baris nyarengan kadang wargi kanggo ngabahas tapi ngalandongan panyawat-panyawat anu diajengkeun ku kadang wargi. Mohon. Anu kenging nyair tina rohang komen ieu podcast. Nyaeta naon pamantri teh nu aya pasien nu kedah di landongan teh? Ayeuna teh bade medar sisindiran. Sisindiran. Salah sahiji wangun sastra Sunda Mohon. anu dipikaresep seresna mah. Janten diklik atuh judulna. Oh, mohon hilap. Itu aya pasien klinik anu hoyong kenging katerangan atau napi panetelaan perkawis naon anu disebat sisindiran. Sisindiran. Janten sakumaha urang kuninga sisindiran teh kecap rundayan nya. Mohon. Kecap rundayan. Tina Asa kecapna sindir. sindir, mohon. Dirajek ngawitan ditambihan rarangkeun tukang an janten sisindiran. Dina sastra Sunda Mohon. mantrinya aya nu disebat sastra sampakan. Janten wangun sastra anu asli Nutos nyampak. warisan ti karahun urang. Aya deui Sapertos dongeng. dongeng, pantun, kakawihan, kawihan, kalau apa sisindiran. sindiran. Aya oge sastra sampuran mangrupi wangun sastra pangaruh tina sastra deungeun. Oh, samperan disebut. Sampuran sapertos guguritan eta kan ti sastra Jawa. Jawanya guguritannya. Margi 17 pupuh teh kawitna ti Jawa. Geguritan deh nya. Oh, Geguritan. Urang kuninga kekecaparan oge sapertos sinom eta kan bahasa Jawa kuno teh. Jawa kuno. Bahasa Kawi. Sinom teh hartosna tina sinwam pucuk asem janten daun asem anu ngora kene. Eta nya. Atau nampi asmarandana eta kan dua kecap tina asmara dahana. Dahana. Mohon. Asmara birahi. Dahana seuneu. Janten eta pangaruh ti sastra Jawa. Cerita Ponok sajak eta pangaruh ti Dunia barat di barat, di barat. di barat gitu kan. Short story teh Mau bahasa story, asing nama. cerita pendek, cerita ponok, tapi cerpen. Cerpen bahasa Indonesia namanya. Tah pasualan atau napi panyawat nu karanapan ku pasien nu ayeuna nyaeta aya naon hiji grup sisindiran. Kasang tukangna Pak Dokter ningal itu teh nya. Janten aya grup sisindiran. Adminna teh kumaha lah gitu kan. Mohon. Anggota parantos seueur aya ribuan. Ribuan nun ka Sedangkan adminna atau para anggotana menggungkul ngagaduhan semangat nyerat sisindiran berita apal ugeranana. Bari teu disarengan ku ilmu Mohon tah janten bade lalandong ka Kiba Mohon. ka podcast klinik basa supados dina jirangan nu ayeuna pangbahaskeun pangguarkeun naon ari nu dimaksud sisindiran. Margi salami ieu Pak Dokternya nu dibaksad sisindiran teh disangkana teh pantun saja bina. Benten eta kayak urang di Pedar begitunya katanya. Tapi sisindiran teh kieu
urang Sunda ngagaduhan sifat teh teu poksang ceplak pahang. Eta. Jajan sadayana dibalibirkeun. Malibir orang Sunda. Ku sindir, ku siloka, ku sasmita. Kan di lembur Pak Dokter di Pagar Ageng, ayeuna mina sasmita. Terus ada eta mah. Eta mah sekretaris KUD. Jajan masih kene pasti sareng sindir. Jajan urang Sunda mah malah bagedang nyariosna. Lamun guru bade nerangkeun ka sepuhna siswa, yen eta naon murid teh bodoh moal langsung bodoh. Ibu bapak putra teh bodoh moal kitu. Ibu bapak katinggalna putra teh kirang. Tah jajan disilipkeun bodoh teh jajan kirang. Diraut bahasa. Diraut supados teu ngajaheutkeun mana. Mohon. Teh jajan mana jajan pami mari sok sawangsulna. Jajan ningali jami anu bayuh anu agung pisan salirana sawangsulna. Ini alit kitu salirana. Eta nyindiran jajan. Katampina ku naon anu diajak nyarios. Akhirnya mah istilah teh teu ngaros dibuli. Dibuli teh di bahasa Sunda mah dilelece. Terus kitu jajan disindirkeun. Di Indonesia mah dirundung soalna teh Kang. Haji. Dirundung naon? Mun di perundungan, disebutnya perundungan. Ada orang tinggalnya jajan ieu pasien teh masihan sababaraha contoh sisindiran anu di unggah di grupna, di-sharekeun di sok nu kahiji geura. Tah, ieu teh ieu kumaha Pak Dokter ya? Ti wetan ka Gunung Kidul, mun ti beurang kabanjiran. Tibatan ngahulang jentul, mending urang sisindiran. Sacara ieu mah leres. Jajan jumlah guru wilanganana 88 ya. Guru laguna leres, tapi nyeratna Panti Wetan teh kedah dipisah. Leresnya Ti Wetan. Gunung Kidul kedah Ageng dan nami tempat. Ti Wetan ka Gunung Kidul. Taguman Parahu kedah Ageng. Mun ti beurang ti beurang mah dihijikeun. Ieu ti Wetan pan jadi nuduhkeun dari mun bahasa Jawa mah dari timur. Nah, aya kan naon istilah si jantan dari timur teh nya. Tapi naon teh jujuluk PSMS teh? Makassar. PSM Makassar teh. Makassar depan ayam jantan dari timur gitu. Salah satu ayamna di naon, ayamna di barat, cenah keula ka timur. Nu penting mah di timur. Tah, ti beurang terus Tibatan leres, mending urang sindiran. Iya sababaraha kalepatan ke urang bahasnya. Nu kadua ye. Iya lesnya. Atau tah rambut disisiran, kacikajang seer lembur kan. Di gerup sisindiran sing panjang umur. Urang tiasa gumujang lah. Tapi sanes ngabuli maksudna. Mangari ieu sumangatna mah aya ieu nu ngadamel sisindiran. Aya sumangatna hoyong nyerat ku basa Sunda. Namun terang kumaha ugeran ngadamel sisindiran. Eta. Rambut disisiran kan dihijikeun disisiran mah. Di sisiran mah sampai tempat. Mohon. Cikajang tak kedah ageng dalam naon nami lebur CR. Lamun urang gitu mah urang kulonnya wajar lah CR perseur maksudnya. Pan urang kulon mah mun urang puntas gitu nu di Sumatera Pengkulona kan ngalian Gang Saat ge kan. Di mana itu Gang Saat gitu kan, jadi hiji kan saat menseeng gitu kan, terus awiyo imah share gitu kan, lepatah gerup sisindiran sing panjang umurnya, imah tenapak dina ugeran, serang aya emot segala ieu naon ya maksudnya, emot gitu kan, terus ladongan anu katilu ya, alhamdulillah guys paci weh, halo guys. Datang ngereye nu maksiat beki maceh nu ibadah beki ewu hampir eta urang puji we sumangkat nama gitu kan lah nyeuna lamun ke sabada nonton ieu podcast pasti bakal tiasa da nyeuna mah
nya urang-urang kata diajarnya di sekolah perkawis kumaha cara nyerat sisindiran. Ayahnya mah ukur sebangat tungku, tegaduh naon tegaduh pangalaman atanapi kaweruh perkawis kumaha carana nyerat sisindiran. Mohon eta. Guys, pan sareng tehnya Kedah benten. paciwe nu maksud beki, tah beki teh kan kalah ka badak, da beki mah tuh. Beki maksudna mah. Keur ieu pasien nu katilu nya, pasien kaopat. Aduh. Saya ucing kacabak, teu berit di tenden. Cing cobi tebak ku arenjen. Arenjen. Jadi masih kena Pak Bulit yang nerempatkeun sareng gitu kan. Apalagi pemilih bahasa Sunda mah perang sareng perang benten. Benten. Ai perang mah daun Perang. daun kapoe teras. Koneng perang. Guguran paeh. Ari perang mah kopang perangan. Aduh jajaten sareng musuh gitu. Ai pun acek ya nu cika acek Pak Dokter ge tentara tuh kami perang teh sok Bang Payuna wae. Pangpayuna. Pangpayuna margi musuh nyerangan di pengker gitu. Anggarnya di payun. Nyomot sih. Peti sareng peuti benten. Peti. Benten. Ai peti mah kotak kanggo nyimpen barang, ai peuti mah satu alit. Noi upami urang hoyong leres merenahkeun ponim atau aksara sareng aya jerangan khusus engke urang bahasnya. Mah bab sisindiran heula. Sisindiran heula ieu naon. Pasien kaopat. Jauh amon di korang. Kali iki kapipir-pipir maksudna kitu nya. Awewe amon sorangan. Lalaki teu mikir-mikir. Amon. Di urang pan upami poka naon? Sakenu ical, sakenu awor nya. Sendal. Moal teh Ambon, cenah Ambon nya. Naing deui mah. Sama R sareng B. Mun. Kamari tas di Bandung. Teu di Senal. Sabab Nicak Pinang. Pinang, Sendal, Bandung. Jamal. Mohon. Pasien kalima. Ieu kapipir-pipir kitu nya. Gitu. Mohon. Nah, ieu kumaha ye? Ka gunung ngala kacapi, ngala iwung di Tarajean. Kaduhung mempeng kiwari di akhirat. Teh aya artian. Oh, ieu sebanget nama. Ieu diunggah di grupna, di komen atau di pairan ku ratusan. Anggota ke ribuan. Tah ieu pasualan antara pas tarosan dina jirangan po diklib ayeuna khusus ngabahas perkawis sisindiran bray. Iya. Kumaha ta ieu Pak Dokter ieu sisindiran teh ti dieu. Lamun urang di Piwarang. Da teu aya sebab sisindiran teh. Sok damel sisindiran. Urang kada malik nanya. Mangga bade paparikan, bade rarakitan, bade wawangsalan. Jatan sisindiran teh aya tilu. Sisindiran mah sungapanana. Jadi bagalna nya. Bagalna teh. Tah tina bagal teh turun jatan tilu. Kahiji paparikan, kadua rarakitan, katilu wawangsalan. Ada urang bahas hiji-hijinya. Benar hiji-hiji. Bray. Atos ieu. Ieu heula ngeunaan urang terangkeun heula ulah pagentos. Sabab sisindiran teh wanguna sami sareng pantun dina sastra Indonesia. Ari pantun dina sastra Sunda mah carita klasik, carita heubeul, carita kuno anu nyaritakeun lalakon kerajaan beh ditueun Pajajaran. Tah ieu sok carita panjang. Aya pantun Buyut Orenyeng, aya pantun Muling Laya, pantun Lutung Kasarung, pagelaran saungi jeput teh. Aya Raja Pamuka, Raja Bubuka, aya Raja Pamunah, aya Raja Panutup, aya papantunan, aya di naon dikedalkeun ku nyanyian, ku papantunan, aya oge anu dikedalkeun biasa udah ngobrol gitu kan. Sanuk-sanuk, mah raja teh ya sanuk-sanuk teh gitu kan. Tajantan eta pantunna sasuna mah, tapi pamiwangun pantun dina sastra Indonesia
Dina sasasura tapi sebatna Sisiniran. Sami tuh. Dina sisiniran nya aya pada bait eta teh. Dina bahasa Indonesia nama. Pantun mah mohon aya pada lisan eta baris. Mohon. Aya engang. Sanes engang. Sanes. Engang. Ngang teh suku kata. Engang mah nu sok jeureud. Aya guru wilangan. Guru matematik sanes. Sanes nya. Guru matematik mah pamargana. Guru wilangan teh jumlah engang dina unggal pada lisan. Jadi jumlah suku kata dina unggal baris. Mohon. Nah gitu mohon. Biasa 8. Jadi dina sabaris teh, dina sapadalisan teh sisi dina umumna 8 ngang. 8 suku kata mari kada ditemangkeun. Mohon kedah ditemangkeun. Misal 8 10 teraoseun. Tah guru lagu eta sora aksara vokal dina unggal tungtung pada lisan, dina unggal tungtung baris. Guru lagu teh vokal a, i, u, e, o, e. 7. Guru lagu teh nya. Jatan kayak kada anu sami, biasana mah tungtung guru lagu nu pada lisan kahiji sami sareng katilu, anu kadua sami sareng kaopat. Tapi sadayana sami teu sawios. Cangkang teh dina sampiran dina bahasa Indonesia mohon. Aya isi. Dan hiji 2 3 4 5 genep mung 7. Urang kada dapakeun 7 ya, 7. Dina sisindiran antara paparikan antara mu 2 rakitan sareng paparikan mung 7 istilah anu kada diapalkeun teh pada lisan engang guru wilangan guru lagu cangkang sareng eusi. Ayeuna urang bahas ieu paparikan nya gampang geuning nya ari ku ahli na mah nuju alasan we tah ieu paparikan ieu paparikan teh kumaha tah paparikan teh asa kecapna tina parek. Parek teh deukeut parek nah ieu mun Pak Doktor upami disedak-sedak caket sareng Pak Jokowi ge. Terus sedak-sedak caket deukeut tahun. Deukeut sorana. Deukeut sora tuh. Ngaja di biruannya hamplas raga jati palataran babalean. Ikhlas raga Rijeng Pati ngabelaan bebeneran. Tingali anu tungtung guru lagu pada lisan kaji sareng katilu sami ti. Hiji sareng ka tilu. Sami. Kedah sami. Kedahnya wajib babalean sami sareng an. Nah eta tos guru laguna. Tapi sadaya sami tiasa. Tapi lepat begina. Hamplas raga jati palataran dina ranjang lepat. Engke an sareng ang. Mohon ya Raja Rijeng Pati ngabelaan. Na ranjang maang gitu kan. Sares an. Jadi kedah sami ti an. Janten deukeut tapi parek sorana, sora panungtung. Keun main nu naon sabios. Anu sora-sora anu awalna mah. Tapi lamun saena mah sae hamplas ikhlasnya palataran ngabelaan. Langkung sae mah parek oge gitu. Parek oge langkung sae mah. Hamplas raga jati palataran babalean ikhlas raga Rijeng Pati ngabelaan beneran hamplas ikhlasnya. Ulah misalnya hamplas raga jati palataran babalean Baso Yamin jeung Cipati. Tapi atuh hamplas jeung Baso Yamin mah. Saena parek sorana. Tapi dina teh samina ge ai paparikan mah teh sawios asal sora vokal dina unga tungtung pada lisan sami. Kahiji sareng katilu, sareng kaopat. Tapi sadayana sami. Allah. Tuh, gampil geuning. Tuh, iya. Sok eta guru wilanganana hamplas raraga jati leres 8. Palataran babalean 8. Ikhlas raga Rijeng Pati 8. Ngabelaan bebeneran. Eta guru wilangan teh eta mah. Janten guru wilangan teh 8 tuh. Ina guru lagu. Janten paparikan teh nu ieu nya. Mohon.
pada lisan kahiji guru bilangan ada 8, guru laguna I. Pada lisan kedua guru bilangan ada 8, guru laguna A. Pada lisan katilu guru bilangan ada 8, guru laguna I. Pada lisan kaopat guru laguna A, guru bilangan ada 8. Jadi kedah 8 berarti pemi 10 mau tiasa. Ditembangkeun bakal tekor bakal tekor, bakal langkung. Hampelas Saraga Jati, pelataran babalean. Ikhlas lagi jeung pati ngabedaan beneran 88. Cobi gentos, ayeuna misalnya Hampelas mah Kang Haji Raraga Jati misalnya gitu. Gitu, mohon. Biasa dikitukeun kan. Kalau sanaos kirang pas gitu nya. Vokalna ya, vokalna kirang konsonan ya. Dan umumna lalaguan mah basicnya tidak 8 suku kata, 8 ngang. Kartos lah di kadinya, berai deh ya. Masih paparikan keneh. Iya tah, anu sering lepat teh. Tina cara nyerat. Mohon apaan? 2 pada lisan awal, itu cangkang. 2 pada lisan awal teh cangkang. Cangkang, pada lisan kahiji sareng kadua, eta cangkang. Pada lisan katilu sareng kaopat, eta eusi nu mawi sakali mah dibagi 2 lah. Eta teh sakalima nya. Hampelas Saraga Jati tinggal tuh. Kedah aksara badag hana. Hana kedah ageng. Mohon tapi tungtung pada lisan ka hiji koma. Mohon. Ulah titik koma. Pemi margi koma, alatan koma dina awal pada lisan kedua aksara alit. Jatan hampelas Saraga Jati koma. Mohon. Palataran aksara alit babalean titik. Data cangkang 2 pada lisan. Jantan itu sakalima diwalar kata ikhlas Saraga jeung pati ageng ina ageng nganggo koma deui tungtungna data can tamat ditamatkeun ngabelaan bebeneran. Jadi polana teh aksara pada koma aksara leutik titik. Aksara pada koma aksara leutik titik. Ngartos lah di kadinya. Eta ge sisinirahnya aksara. Sisinirah. Tuh, gampil nyari ku ahli namanya. Tinggal gerak-gerak. Ieu nya ieu contoh sanesna lah. Mawa kuda ka Cibabat, mawa kade ka Cigadung. Mun urang jadi pajabat, kade ulah adigung. Saha apa mah eta sindiran teh kayak ngalira. Aya. Cobi nya. Sindiran. Sim kuring parantos iya ti dia ya. Maraban jeung ngangon meri mulangna ngahanca soto. Ieu fenomena pedah kiwari we. Mohon. Dokter ya. Barudak zaman kiwari mun ngobrol mamawa sato. Gitu mohon ditungtueun. Satona gitu. Mun mamawa sato. Mawa kado ka Cikijing ngan jengkol teu kawadahan. Mun kudu mawa teu kudu mamawa anjing mun ngobrol jeung babaturan. Cakep. Gitu kan. Sae misalnya. Betul gitu kan. Hayam mulang moncor pager dipencit mun geus waktuna. Mun hayang nyarita bener klinik basa tempat. Gitu. Eta sae tah paparikan kenging pamantri gitu kan. Ngatos lah perkawis diajar keneh sim kuring kan abdi mantri. Terus nu kaduanya rarakitan. Cobi. Naon bentenna rarakitan sareng paparikan. Nah, ieu teh paparikan terang rakit. Tok di Situ Gede, di Panyalu rakit nu tina awi. Tinggal papak di puhuna. Rakit nu tina awi. Mohon. Di puhuna mah papak. Awi badagna nya. Tapi kapengkerna mah kadang-kadang teu rata gitu kan, teu rata. Tah ieu ge papak di puhuna teh. Di puhuna teh di awalna. Jantan kecap ngawitan di padalisan kahiji, kedah diwangsulan di padalisan katilu. Padalisan kadua diwangsulan dina padalisan kaopat. Tuh. Mun nya. Singgeto nginum jajamu anger ai guru lagu mah kada sami. AB nama gitu pola namanya. Singgeto nginum jajamu nu guna nguatkeun urat. Singgeto neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Tuh aya nu diwangsulan. Singgeto sareng singgeto nu guna sareng nu guna itu aat.
Mohon. Eta rakitan jajan papak di puhuna. Iya teh. Bray, Pak Mantri. Sami lah. Sami ya namanya. Sapatos tadinya. Guru wilangan, guru lagu. Mohon, jajan. Si getong minum di jamu. Kedah 8. 8 guru bilangana. Guru laguna. Terus 8A, tadi sami lah. Saminya. Jajan rakitan ke naon? Ejahana kedah sami. Kedah sami jajan. Cara nulisna nya. Aksara badag koma, aksara alit titik. Aksara badag koma, aksara alit titik. Oh iya. Kampi lah rakitan sareng naon? Sareng ngabentenkeun sareng paparikan mah. Nu katilu wangsalan. Tah ieu contoh-contohnya. Wangsalan. Contohna ya. Nah, iya wangsalan. Wangsalan mah siga tarucing. Misah gitunya sareng. Bisa, ada mung 2 jajar ya wangsalan. 2 jajar. Kendang gede pakauman, dagdigdug rasaning ati. Tawakannya awas wangsalna. Kendang gede pakauman ngahaja di beureumman nya. Eta soal tarucingna. Mohon. Kendang gede pakauman, aya kendang gede anu pakauman. Kendang teh kan tiasa drum. Tiasa kenang. Tiasa bedug, tapi aya kluna dagdigdug rasaning ati. Tah. Oh, naon ka ikat katalian. Kendang gede pakauman anu surat dug mah dina klunan salecerna pasti bedug. Oh, janten Teu tiasa janten drum. pada lisan kahiji mah mangrupi patarosan. Patarosan, tarucing, soalan gitu kan. Patarosan kadua, clue. Non pada lisan kadua. Calecer kanggo naon? Calecer. Wasa bedug. Dagdigdug. Kaduana contoh kaduana sok. Kaduana. Belut sisit sabadarat, kapirarai siang belut sisit sabadarat, aya lubang. Aya naonnya beluteunnya aya moa, aya sidat, aya rupi-rupi. Tapi aya keluna tuh, aya calecerna, kapirarai. Sahiji engang na. Mohon, tapi belut sisit, aya belut sisitan. Tah, eta aneh. Kabeungkeut ku calecer, kapirarai. Oh, orai. Udah maunya lubang. Tah ya, wangsana orai gitu kan. Margi sisitan gitu. Mohon, terus contohnya Sep. seueur itu. Seueur contohnya. Iya, tah. Klub main bal ti Itali ulah betus kasasaha. Wangsana grup yang mau di Itali ulah betus AC Milan. Tapi tidak kan pantus. Tusna aya klub Juventus. Kasakit di kota Wuhan ulah sok ngarasahina. Gondongeun. tapi Raisin disebut gondongeun. Jadi penyakit asal di Wuhan. Ya di Wuhan. Ulah sok ngarasahina. Sok ngarasahina corona. Ngambil wacan banyak. Nah iya. Budayawan asalta sing apik neundeun pakaya. Nomor sebaru sepatu. Eta. Pak Mantri, mohon leres sisiran teh kalungguhanana atawi fungsina kanggo adab. Kanggo urang ngajaga sopan santun. Lamun urang sadidinten nyarios ku pola sisindiran moal aya pipa saeun teh. Oh gitu. Ya, ku ayana sisindiran teh. Dina buku Sabulang Bentornya. Oh, mohon cobi. Aya contoh sisindiran ya. Itu kumpulan humor itu. Aya 8 buku Sabulang Bentor teh. Oh, mohon terus. Tak kieu. Aya mobil ngebut. Lamun panumpang nyarikan ka supir. Pak supir, tong ngebut. Kumaha mun celaka? Itu. Pipa saeun. Tapi ku sisindiran. Jadi panumpang masihan wartos ulah ngebut terus sindiran bekak karaos. Moana ka supirna. Kieu ya. Saur panumpangnya melak supir make huut dibawa ka Cicalengka. Ari nyupir ulah ngebut. Kumaha mun cilaka? Pan teu nerag nya. Teu teu kasih geung. Kumaha ku sisindiran eta si supir ngawalar ku sindiran deui. Mohon. Diwalar ku supir teh. Kaca panon dina jukut. Geus ruksak rek diomean. Kunaon abdi bet ngebut apan keur gudag setoran. Tuh, apa jadi teu nerag. Leuleuy akhirna. Salah salaman, patugur nomor WA akhirna mah gitu kan. Tapi lamun soal supir ngebut papan aya mobil bus malam.
anu nyaho Jogja ke Bandung teh. Wah, ngebut gitu. Si ibu-ibu, posibel cara ulang ngebut. Cek supir teh ibu, mun ibu reuas mah tapi sieun mah peureum juga abdi. Peureum di Jogja kene supir. Supir teh peureum. Mohon. Aduh. Ieu demo ieu. Demo kumaha tah? Sok lamun urang demo ka wali kota. Oh, Pak Wali turun, Pak Wali naon. Bakal pirameun. Mohon. Ieu PKL hoyong dagang. Mohon. Cing. Ku sisiniran ka Pak Wali kota. Ku sisiniran. Saur PKL teh sareng pimpinan nu demona. Batu Ali di Cimini. Batu Ali. Ngajul gedang make gantar. Pak Wali tulungan abdi ngiring dagang di trotoar. Lah, genah ka wali kota teh. Henteu awong-awongan gitu nya. Mohon tah. Diwaler ke wali kota teh. Aya walerana. Aya walerana cek wali kota, sur wali kota ieu. Ti Cililin ka Sumedang. Lah, eta. Surat kabar na Karanjang. Lain bapak nyarek dagang. Trotoar mah keur nu leumpang. Eta. Genah bangga. Rombongan demo teh gitu kan. Ya bios Pak, alih deui ya, Pak. Udah remote. Mun atuh. Tah, ieu aya sisiniran preman ieu mah ieu. Wah, di terminal mah pigluteun atuh. Mohon. Pigluteun. Preman sareng nu penumpang katincak. Oh, Katincak sampeanana, katincak sukuna ku preman gitu kan. aduh. Eta mah omongin bisa. Ieu saur naon saur nu katincak teh ya. Nginum arak mata keur ditotor tinggal sakecelak. Mata siah henteu neuleu suka aing bet katincak. Katincak atuh. Ku sapatu ieu teh nya. Diwaler ye ku preman teh. Diwaler aya waler. Sana ada gariha nu tapi preman ada ieu mah nunggu gitu kan. Saur preman teh nya saninten buah saninten suka jadi pemoroan. Hapunten abdi hapunten suka abdi teu panonan. Iya we silih kaleng gitu kan. Silih rangkul malihan mah. Rangkul. Masihan nomor WA masing-masing. Saros teh pulsaan. Mohon telegram lah minimal. Sajadan ge lah malah wargi sisiniran teh basa jan pisan teorina mah. Gampil geuningnya. Jadi bumi urang apal ugeranana, apal lilinggeranana, apal rumusna. Yuk. Urang ada mah sisiniran lu yuk. Sareng ugeran. Ulah naon judulna. Sisiniran grup sisiniran di lebetna. Kelas tadi teh. Sareng ulah sok nyabit-nyabit status anu teu prarubuhnya Pak Dokter. Rubina gitulah. Hariwang lah ya. Bahasan perkawis sisiniran. Pidangan ayeuna urang tutup ku sisiniran. Sisiniran mana we? Jajan haneutkeun ieu idangan noga mah dina wadahna. Sae. Jangakeun ieu pidangan muga aya mangpaat. Hatur nuhun. Urang tepang di jirangan saterasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Haji. Sami-sami ilmu. Podcast Klinik Basah.